Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya. Sabtos biasa tepang di sareng tata dan nami harja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Peuting Geus Cempling karya Fir Hilary. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Kios roko lawanggang malam minggu lampu nama bra jika nu hayang nyeruaan nyebrotna lampu mobil nu lalar liwat hareupeunana. Radio ngagembrung lagu pop nu mawana langsa. Gantilah laguna nanahaun lagu kitu kaos nu gableg kabogoh wae. Si Aswin nu keur nyerandean pager imah pa dokter nyelengkeung. Si Dedi nu keur dengdek-dengdek ngadengikeun mun cereng. Montong genaheun lagu kieu dasar eueuh ka nyaho. Di kota ieu teh deuleu lain digawir, ngerakeun we daerah maneh mah. Allah sok loba gaya sia. Buru Kang kacandrakeun bisi berita manten. Tembalna beri nitah Kang Hasan nu boga kios. Kieu gelombang dipindahkeun. Gorogok-gorokok. Lila kadenge lagu dangdut tina speaker. Tobat kubuk derita euy si Aswin ngalenggak. Curung kunung nangtung rengkenet ngigel teu nolih nu lalar liwat nerempokeun. Dasar nu burung. Si Dedi kegelendeng ret ngereret ka kuring terangna kerung. Arek buburungan deui pokna kuring kideg. Hoream keun we antep sina gelo sorangan. Karunya gara-gara ditolak si Hesti nu mata kitu teh. Capat cipi kana pesak jaket, kurehel, duit, gidi kalebah kios. Bahagia tuh euy ngaroko sorangan wae maneh mah. Si Dedi melong basa kuring diuk kikireunana deui. Wah deui ieu geus tengah ewang. Cekeng ari panon ngawas-ngawas nu keur ngigel. Horeng beuki motah katinggalina teh. Pareuman Kang sok tuluy kasurupan si eta mah geus maceuh teh. Kang Hasan nu keur anteng ngalalajoanan mareuman radiona. Nu joget ngaheunggeu. Kunaon make di pareuman? Cenah rada muncereng. Kang Hasan nunjuk teu ngomong deui. Koloyong manehna nyampeurkeun. Diuk gigireun bari ngaluarkeun rokok sabungkus. Tampi teu ditawaran teu naon si Dedi hideng nyokot. Oh mangga cep. Ieu seundeuna disakantenan si Aswin ngotretkeun kayu api. Pelenyun si Dedi melenyun haseupna ngebeul tina liang irung. Parusing aing mah nginum yeuh Si Aswin ngereret ka kuring. Boga duit tak gitu. Aya pan tadi ngadal di parapatan. Arek. Kuring unggek. Meuli jig dad, ye duitna. Cenah nita si Dedi nu keur nyerengeh. Nu gede nu leutik ieu teh. Tanyana sanggeus duit katarima. Nu gede atuh. Mane arek moal. Atuh puguh we matak daek meulina ge. Tembalna beri ngaleos ka jerogang. Saleosna si Dedi si Aswin ngagerendeng. Kudu kumaha atunya? Rokona nu anyar nyenget disesep jero. Kudu kumaha naon ieu teh? Kuring teu ngarti. Heueuh kudu kumaha deui ari geus ditolak ieu? Oh soal si Hesti ieu teh. Boga gawe heula coba piraku teu bogoheun empok-empokan duit mah. Nya kudu duit cikana teh, tapi rek boga ti mana euy kapan gawe oge hanteu. Tembalna beri rada ngahuleng. Ngeneangan heula atuh, cekeng setengah ngerijem. Siap bisa nitah ka batur. Mane oge geuning teu ditarima bur berkali tu ka dieu ge. Tembalna kalah malikeun. Kuring seuri we ngadenge kitu teh da memang kitu buktosna atuh. Surat lamaran merul meh kaunggah kantor jeung perusahaan. Hasilna alhamdulillah teu aya nu ditarima hiji-hiji acan. Sakali ditampik, kaduana ditolak, teu jadi kapok. Kutrut deui nyieun lamaran. Bet kalah bosen sorangan. Hate nu tadina pinuh ku harepan ngadadak miotan. Jalan nu kungsi dicita-cita baheula waktu kerja di mahasiswa tingkah menalesna. Teu kaciri kalangkang-kalangkangna acan. Poek, lir poekna peuting dina lengkah nu taya tujuan. Ngariung jeung babaturan sanasib, hirup jadi robah. Alkohol, gelut, menjadi lambaran cerita nulis sorang.
Lambaran carita nu teu kaimpikeun rek kaalaman, lugah ligeh jeung ngariweuh gang nu dicicingan. Koprak, gebeg kuring ngagebeg. Beca eureun hareupeun, ngelaksonan mun mobil mah diuk ngahalangan jalan. Punten ngiring ngalangkung. Supirna terengkuh-rengkuh bari nyorong becana. Mangga we mang bade ngalangkung mah, kuring ngisi. Direret geus kolot si mang teh ngangres. Wa kuring ge kawas manehna jaga mah. Make jeung cengkat cicing we moal nubruk ieu, si Aswin komentaran. Karunya kuya bisi digujubar kasusukan. Hehe, teu datang deui nya euy nu digujubarkeun teh. Si Aswin ngahehe. Kuring kerung sanggeus inget serengeh pipilueun seuri. Nyanya teu datang-datang deui, kapokeun meureun win euy. Si Aswin unggek. Alus ge datang deui. Nyaho daerah urang teh daerah naon, hayo pepedengkreng terapunten-punten acan. Abong kenapa gawe bang. Karasa si ayeuna mah ribut jeung pangangguran teh atau gagabah. Coba mun sopan mah pira nyebut punten naon hesena, cenah semunu nafsu. Ambek meureun pedahasa teu dihargaan. Nya tong bora mere rokok tah kaboga si Dewi teh. Ieu mah ngaliwat hareupeun irung ge sugan punten sugan naon. Ih, istuni ngabeng beos we kawas hayam ngalangkung. Ninggang di jelema model si Aswin kalah malik teu ngeunah nepi ka dikakalakeunana. Bang baungeun merintah pada mebang teh matak teu datang-datang deui ge. Teuing enggeusan bobogohan jeung si Dewi na mata kitu ge. Tapi duka teuing ketah. Urusan batur ieu napsi-napsi we maneh-maneh aing-aing. Boro-boro mikiran batur, diri sorangan ge pikiraneun keneh. Kuntung rokok dikesekeun kana aspal. Kidi kuring nyamperkeun mobil carry nu ngabaguk di sisi jalan. Alak ilik jiga bangsat heg disarandean. Nu teu nyaho majiga we nu bogana. Sudah potongan mah aya, ngan mobil teu boga. Bet boro-boro boga mobil, kapan meuli rokok ge bil ngeteng. Mobil saha ieu teh Kang? Cekeng ke Kang Hasan nuker pebatek gigireun kiosna. Duka atuh, budak ngora de tadi mah katinggalina teh. Sahanya euy, nu apel buawin ngomong teu kebat. Si Dedi nerojol ti jero gang bari ngajingcing kantong keresek. Deukeun Ded, nginjem gelas Kang. Si Aswin ngereret ka Kang Hasan. Nu diinjeman gelas hideng deui bubuhan kiosna jadi panonoban barudak bader. Maneh heula Riz? Si Aswin nitah sanggeus gelas deusian. Ngahormati ditu namah bubuhan kuring dianggap saehuna. Kuring gideg beri anggar nyerandean mobil. Teu bogoh maneh mah. Ningali kuring gideg manehna gegelendeng. Gelas diangkat, teguk disakalikeun. Pereudeuy si Aswin meureudeuy nyaot urud bari ciciduh. Si Dedi nempokeun seuri. Sanggeus gelas deusian deui manehna ngareret. Kuring gideg. Beak sagelas si Dedi ohek-ohekkan jiga norek utah. Si Aswin nyakakak. Ini bau curig aing mah. Cenah sanggeus rada leler. Kuring nyampeurkeun diuk pangsisina di nu rada poek. Si Aswin ngasongkeun gelas nu geus deusian deui. Kuring gideg jiga tadi. Sisinarieun embung kunaon euy? Cenah semono heran. Teuing nyaeta beakeun welah sakitu mah. Tembal teh bari ngetrukeun bukus rokok. Nyambung kuntung nu geus dialungkeun ka tengah jalan. Deukeun jang urang si Haris embungeun mah. Si Dedi nyelengkeung. Ka kapok taman nusa teh sakitu tadi rek utah ge kalah rek mido deui. Sajongjongan taya nu cacarita. Botol nu ngagoler nyangigirkeun gelas dicokot. Ngalieu ka Kang Hasan sina diampihan. Manehna nyerengeh bari malangkeun curugna dina tarang. Kuring unggek bari sarua nyerengeh. Setan, manya hirup urang tengan kieu wae. Teu gugur teu angin si Aswin ngomong sorangan. Ari si Dedi ngan saukur ngaret geus kitu tilem deui dina haseup ududna. Kieu kumaha ari maneh? Kuring mairan. Sok resep ngabandungan ari manehna geus ngocomang teh. Iraha aing teh rek kawas batur. Teu kahartina ari aing nganggur wae. Bosen aing teh ari kieu wae mah. Kuniang manehna cengkat. Awakna rumanggieung jiga nu katebak angin. Koblog kabeh oge.
Unggal ngalamar ngancan boga pengalaman wae alasanna teh nari batu ditarima. Goblok dari kitu cenah bari pepeta jiga nu deklamasi. Jelema nu ngalaliwat hideng nyerisi sorangan. Si Dedi nu tadi ngeluk nyerengeh panonna ngadak-ngadak sipit jiga nu tunduh. Rame euy cenah bari nangkep tuur. Gandeng lah syah gawe naon maneh oge. Teu adil nyaho hirup teh. Daligdeug si Aswin ngadaligdeug meh nubruk nu keur leumpang tukangeunana. Naon maneh teh mah katutubruk sagala. Cenah nyorongot nu lieur nya. Kuring gancang nangtung newak nu nyerenteng. Ari nu rek katubruk dieu kalah ngadaon olohok teu ngarti. Manehna nu rek katubruk tapi kalah manehna nu dicarekan. Hebat panta kalakuan si Aswin teh. Sageus jelema tadi ngaleos, kuring diuk deui. Si Aswin angger nangtung didieukeun oge embungeun, kalah nyerocos we nyarita. Dengekeun nya, pokna bari gigideug. Matak jadi kieu ge aing teh. Geus, bosen tah ngadengeunna ge. Si Dedi nempas. Si Aswin nu rek nyebut aing deui eureun ngocomangna. Bosen? Paeh we atuh ari bosen mah. Tembalna rada nyeuneu si Dedi nyerengeh. Bawa ka deuleu can ngasaan kawin. Cenah bari ngelungkeun kuntung rokokan nu tinggal sauted ngaliwatan si rasa pasang rumaja nu kabeneran ngaliwat. Bobogohan yeuh, pokna bika sebeleun. Nu diheureuyan teu nembalan, leumpangna digancangan teu jiga samemeh ngaliwat mani pagegeye bangun nu hese ngalengkah. Hei, rek ka mana euy mani rarusuh kitu? Si Dedi angger ngekeak. Sanggeus rada jauh nu dikekeak karek ngalieuk. Si Aswin ngadadahan ti sisi jalan bari seuseurean semun sugema. Keur kitu reg aya angkutan kota eureun hareupeunana kenekna nolol. Joglo Kang. Joglo nya, terus we ka kitu ka joglo mah. Tembak si Aswin hare-hare. Leungeunna angger gugupai. Kehet sugan terek megat kene kutu gendeng. Si Aswin mun cereng leungeunna geus meureup. Ningali galaga teu hade supir gancang nincak gas ding brit kakidulkeun sapenuduhan si Aswin bieu. Batur ngagupayan awewe hayo disangka megat angkot. Lieur jelema teh. Cenah begelendeng. Kuring seuri we ngadenge kitu teh, dasar nu lieur. Can balik nu apel teris. Panonna nu melete teh neuteub. Encan, tapi saha itu nu keur laleumpangnya. Nu apel teh abo euy. Kuring nunjuk ka jero gang. Da geuning jiga si Hesti awewena teh. Si Aswin ngebelel-belelkeun panonna. Liurna ngadadak jiga nu leungit. Si Hesti semun reuwas barang nepi ka jalan. Ngalieuk kalebah kuring, ret ka si Dedi. Olong si Aswin geus kitu ngareret ka nu gigireunana. Wih ayeuna, cenah semunuhan cewang. Tong kabalik ka dieu heula sakedeung. Ceuk kuring bari ngawas-ngawas lalakina. Ayo atuh enggalan bade wih mah. Si Hesti ngajujurung kanu masih kene ngajanteng. Kuring seuri ret ka si Aswin. Kasampakeun tunggul bari jeung teu lemek teu nyarek. Jauh tina panyangka sugan terek ngamuk ninggalin bibi kahayang nareurejengan jeung batur. Ari pek kalah ngahunted malahan nyisi sagala mere jalan. Cinaka dieu heula hes sakedap. Cekeng kasih Hesti nu masih kene ngajujurung indit. Nya tuh da moal naon Hes? Dieu hei urang kenalan heula. Si Dedi pipulueun nyarita bari hai sagala. Si Aswin saukur utret ka kuring jeung si Dedi ari nyarita mah henteu. Bade aya naon nya? Semunu asa-asa manehna nyamperkeun di kawal ku si Hesti. Cager, kuring ngasongkeun leungeun bari angger diuk. Manehna ngahuleng basa ngajawab teh. Oh Deus, cekeng nahan seuri bari ningali nuker neges-neges. Haris ieu teh, cenah sanggeus awas, kuringnya kakak. Si Hesti nu tadi geus sepa ngarenghap, leungeun gupkap sasalaman jiga kahayang si Dedi tadi kenalan. Lila teu panggih jeung si Yus teh, saprak kaluar ti SMA karek panggih di ayeuna. Uplak ngobrol sagala dicaritakeun. Jadi nganggur we nya salila ieu teh. Tanyana sanggeus obrolan ngaleok kana kahirupan.
Kuring seri bibir ditompokeun kana celina ngaharewos. Minta duit mata ke jeung beli rokok. Manehna nyerengeh tapi jeung bari ngodok pesak jaket kituna teh. Di bijaan ke mun aya lowongan mah. Memeh ngahurungkeun mobilna, si Yuyus mere harpan. Ngan saugur ditembak ku unggek tambah henteu teuing. Si Yuyus ngadius, lampu rem ditutup nepi ka leusna lebah pengkolan. Pikiran milu ngadius na jalan geus disorang. Si Hesti amitan ge teu kadenge. Modok pesak jaket, salambar duit diwing-iwing. 100.000. Ingat kadu merena batur sabangku nu beletna beakarep ayeuna jugala nurutan kolotna nu nyekel kalungguhan di hiji instansi pamarentah. Hate ngadadak eungap, bener teu adil hirup teh. Cocok jeung ceritaan si Aswin tadi teu mencog saeutik-eutik acan. Kidi kelebah kios, meuli rokok 3 bungkus. Babaturan maneh geuning Riz? Si Aswin diuk gigireun bari ngagerendeng, kuring unggek. Geus gawe si eta. Matak si Hesti daekeun ge, geus lah tong dipikiran awewe bensin kitu mah. Ceke ngalelemu. Karasa peurih memang mun ngingetkeun kadinya mah. Milik beungeut mah meunang keneh si Aswin dibandingkeun jeung si Yuyus teh. Kaayaan nu maksa sangkan manehna jadi nomor 2. Si Aswin ngahuleng bangun nu jara rauh panindeungan. Diomongan deui manehna ngareret, teu dipikiran ku urang ge. Ngan urang teh sok nanya ka diri sorangan. Kagal sagala-galaan hirup teh kaya kieu mah. Lamun boga gawe moal kieu meureun nya euy. Tembalna semunu ngageuri. Kuring cicing kitu deui si Dedi nu biasa ngomentaran kalah ka ngahuleng. Ulin yuk ah, cekeng sanggeus rada lila ngajejempe. Ngabang balerkeun pikiran sangan ulah mokok teuing kana persoalan hirup nu lir lingkaran setan. Lengkah 2 jelema nu rumanggieung lir kalakai katebak angin. Tayak kadali diayun ambing peuting nu beuki jempling. Cag baraya duwi kadia dongeng Sunda anu judulna Peuting Geus Jempling karya Fir Hilari. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan mihaja pamit, permios.